Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patebang deui sadam sing kuring dina channel Dongsun TV. Channel Dongeng Sunda. Anu baris ngahibur para wargi sadayana ku dongeng-dongeng Sunda atanapi pangalaman para mitra. Mangga ka para wargi anu kagungan cariosan dongeng atanapi pangalaman, mangga tiasa dikiturkeun wae ka sim kuring nya, engke ku sim kuring di dongengkeun dina channel Dongsun TV. Hatur nuhun anu parantos setia manco di channel ieu, mudah-mudahan aya dina kasehatan sareng aya dina kagampilan rezekina, aya dina kasalamatan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ayeuna aya hiji dongeng anu judulna Murid nu katilu. Nah, karya Komalasuta. Ayolah urang lajengkeun wae kana dongengna nya. Sok siap-siapkeun wae eta kanggo caneteuna cikopina, cin teh panasna. Aduh, mantap ya nuju halado kieu mah. Nuju usum tiris. Yuk cuang kana dongengna judulna Murid nu katilu. Teu saperti isuk-isuk poe samemehna, Bu Mar ngarasa isuk-isuk poe Rebo harita pundukna rada muriding, lain alatan perbawa angin halodo nu nyelecep tiis. Dasaban isuk ge tiris, tapi tara ieu muriding. Saheulaanan wanonja tengah teuwuh teh ngajengjen dina lawang pantorohang kelas genep. Bel nu mere tanggara waktuna asup disada. Barudak dariuk dina bangku sewang-sewangan. Bu Mar ngalengkah ngadeukeutan meja guru, mapai mencrong ka sakabeh muridna. Barudak marake baju batik khas sakola, kaluhuranana kahandapanana rok beureum panjang ari budak awewe mah. Sirah ditiung nu lalaki calanana beureum panjang. Bu Mar kerung waktu mencrong ka tiluan murid lalaki, Alip, Pajar, jeung Paris, marake sweater. Alip sweater pulas hideung, Pajar pulas beureum, ari Paris mah koneng hurung, mantak serab kanu nenjo. Nu ngaraos masih nganggo sweater, buka heula sweaterna, ceuk Bu Mar. Sorana najan halimpu tapi karegeuna tandes. Sora nu simaan diturud ku murid-muridna geus katelah. Barudak nu make sweater silih leret. Barudak sejen sapada harita tepana musir ka budak nu tilu. Pilih genti da bangkuna misah ngarasa dipencrong ku guruna. Komo mah batur sakelas oge malencrong. Alip jeung Pajar nangtung laju ngalaan sweaterna. Geus kitu disampaikeun kana tonggong kursi. Sararea mencrong ka Paris. Paris masih diuk. Sweaterna masih mulen awakna. Sweater koneng ka memetna. Paris, cek Bu Mar bari mere kode ku juru panun kana lebah sweater. Tiris Bu, cek Paris. Bari seri meusan bangun wegah ngalaan. Ibu ge sami tiris. Kantenan ayeuna usum halodo, sanayana ge taririseun, ngalaan, cek Bu Mar leuleuy. Teu bisa disingkahan bet aya rasa keung nu ngubeng, malah deui-deui pundukna muriding. Muhun atuh Bu, cenah cek Paris bari ditungtungan ku ngahehe. Bu Mar keom deung deuleueun ka murid anu hiji eta, sok gampil ngahehe. Ari keur nyarita aek nu pikasirieun atawa henteu sok dibarung ku hehe. Saenggeus Paris ngagantungkeun sweater dina kursi, barudak sakelas ngadua dina jero hate dikomandoan ku KM. Sababaraha menit ti harita, barudak segut migawe pancen ti Bu Mar. Geus leuwih ti satengah taun malah ti masih barudak kelas genep nu kamari, nu ayeuna geus di SMP. Rohang kelas genep di sakola ieu kosong alatan bangkuna kurang. Kagiatan KBM kelas genep pindah di ruang IT. Saenggeus saminggu ka tukang, media kursi anyar datang ka rohang kelas genep. Nya barudak teh pindah ka rohang nu samistina. Tetepan Bu Mar mapai kana beungeut budak hiji-hiji.
ngarasa aya nu aheng, basa tetepan labuh kana bangku Paris. Bet ngahiang budak teh, teu nyampak dina bangkuna. "Kamana Paris?" tanya Bumar ka Opik. Nu diukna teh jauh ti bangku Paris. "Duka Bu," tembak Opik bari tonggoy megawe pancen. Bu Umar ngarahuh laun. "Kamana nya? Paris aya anu ningali?" tanya Bumar ka barudak sejen nu sarua keur taronggoy luhur meja sewang-sewanganana. "Duka Bu, teu terang," cek Alip. "Teu ningali Bu," Walid Mairan. "Kaluar panginten Bu," cek Caca milu nyuara. "Muhun sigana ka jamban." "Mun ka jamban nah atuh teu wawartosnya," cek Bu Umar. Hatena mimiti keheul ka Paris, naha budak teu bebeja sakitu nyaho guru aya di jero kelas. Bu Umar kacolongan ku murid ku teu nempo ngajengkatna tina bangku. Bu Umar ge helok, naha manehna nu keur malaweung pikiranana, kitu pikirna. Tahun ajaran baru karek minggu katilu, Bu Umar can apal kana pasipatan murid-murid kelas genep. Karek saurang dua urang. Geus satengah jam Paris can jebul keneh, piraku kudu diteang ka cai mah, cek Bu Umar na jero pikir. Tapi awak Bu Umar dumadakan berat, hoream cengkat, malah kana pundukna karasa aya nu niupan tiis. Angin pikirna, tapi rasa sieun noelan diri. Laju sirahna gideg, angin mah lain kitu. Ieu mah beda, siga aya nu ngahajan niupan, pikirna deui. Antukna Bu Umar nyendekeun yen eta budak ngulang da geuning kantongna ge geus teu aya. Nanya ka Opik, ka Denis, ka Walid, keukeuh jawabana teu terang. Malah waktu kantong Paris ge bet ngahiang teu pupuguh. Piraku ku jurig mah. Bu Umar dumadak sompral nya ge teu kedal. Gap kana HP muka WA bray grup paguyuban kolot murid kelas genep. Aya 3 kolot murid nu tamada anakna teu bisa asup sakola kalayan katerangan alesan. Bu Umar ngetik talatah yen mun aya budak nu idin kaluar ti kelas kudu bebeja. Indungna Paris teu lila mairan, cenah geus ngawapri ti isu keneh. Bu Umar nyoba ngamalum, najan masih keheul ka Paris. Nepi budalan sakola malah basa Bu Umar geus aya di imahna, bet terus mikiran Paris. Manehna ngarasa aheng deui. Da mireng iber cek guru-guru nu kungsi jadi wakli kelas Paris, basa kelas 1 nepi ka kelas 5. Paris mah budak nu dipayungyuneun, rengkuh ka guru, nurut ka guru, malah can kungsi musingkeun guru. Guru-guru bangun nu teu percayaeun Paris kitu peta. Kajurung ku rasa kapanasaran, Bu Umar rek ngawapri indungna Paris. Tapi dadak sakala reuwas sabab tetela indungna Paris ditabuh setengah genep isuke geus ngawapri. Karek kabuka ku Bu Umar, unina Paris moal asup sakola alatan nyeri huntu tur arek uubar ka puskesmas. Eces, Paris mah teu sakola poe tadi. Bu Umar jadi bingung, naha Paris memang tadi isuk teu ka sakola atawa ka sakola ngan mulang teu bebeja. Bu Umar dumadakan guligah nepi ka tengah peuting. Hayang geura isuk sugan aya nu bisa ngeceskeun. Isukna samemeh bel tanggara asup di sada, Bu Umar geuwat asup ka kelas. Barudak kelas genep meh kabeh nyampak, kajaba sababaraha urang budak lalaki nu masih diburuan. Teutepan Bu Umar langsung museur ka Paris nu geus diuk dina bangkuna. Paris sering ngahehe saperti sasari, malah make sweater koneng sarua jeung nu dipake poe kamari. Kitu nu ngolebat dina panon Bu Umar. Bu Umar nyamperkeun, laju nanya, "Paris, ari kamari Paris naha uih teu wawartos heula ka ibu?" Rupa Paris nu samemeh pinuh ku kabungah, rubah rada bingung. "Da abi mah kamari teu sakola Bu. Abi sareng mamah ka puskesmas, apanan abi nyari waos Bu," cek Paris centrenaker. Bu Umar nutup seukeut, "Leres." Paris unggek, "Muhun Bu, pan mawah ngawapri Bu," saur mama. Paris, "Leres kamari Paris teu aya di kelas." Bu Umar masih cangcaya. Deui sirah Paris unggek, Bu Umar mapaikeun teutepan heula ka barudak nu harita aya di jero kelas. Aya nu keur ngawarangkong tapi laun, aya oge nu keur ngabandungan wangkongan antara Bu Umar jeung Paris. Barudak
Cobi saha nu kamari ningali Paris aya di lebat kelas, tanya Bu Mar. Barudak nu aya di kelas leungeun katuhuna kabeh ngacung, malah sababaraha urang ngajentrekeun yen nempo Paris make sweater koneng nempo waktu Paris ngalaan sweater. Ngan teu aya nu nempo Paris kaluar kelas. Bu Mar pindah titip deui ka Paris nu ka tembong budak teh tambah bingung. Paris? Kamari Paris ka puskesmas. Paris unggek elok ka guruna nu can percaya keneh. Ngangge acuk seragam, terang Bu Mar kerung. Paris kideg. Teu Bu, acuk mah kaos rancingan jin, ngan kaluhurna di sweater. Sweater kumaha? Sweater ieu, cek Paris curug katuhu nunduhkeun kana sweater nu dipake Ray. Bulu punduk Bu Mar cengkat sapada harita. Ras inget kana rohang kelas genep nu kungsi kosong setengah tahunna. Barudak ngajentrekeun deui yen nya nempo Paris poe kamari aya di jero kelas. Diuk dina bangku make sweater koneng, masih katembong keneh cenah ngahehehna. Pon kitu deui Bu Mar yakin kamari Paris aya di jero kelas. Deui-deui bulu pundukna cengkat, muriding muringkak. Rohang kelas dedak sakala karasana geuman. Hawa halodo nyelecep tiis pagalo jeung rasa sieun nu nyaliara kana diri Bu Mar. Babakan pasantren sakitu cag pamirsa ieu anu carios anu judulna murid nu katilu. Eta di hiji kelas aya murid nu katilu namina Paris. Ieu guruna teh Bu Mar janten sapotos anu curiga ke Paris. Jadi intina di hiji kelas eta teh aya anu ngarupakeun Paris. Itu panginten pemirsa. Ieu dongeng dicanak tina majalah Mangle nomor 2875. Sakitu we panginten simkuring, hapuntenna bila aya kakirangan sareng kelepatan. Hatur nuhun anu parantos satia manco di channel Daungsun TV. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina kasehatan, aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anu nuju teu damang enggal didamangkeun sareng aya dina kalancaran, dina milari rezeki sareng dina sagala wae. Sakitu simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.